Wilujeng enjing murang kali kelas 2. Kumaha kabarna dinten ieu? Sehat? Nuhun upami sehat mah. Dinten ieu Pak Irwan bade ngawulang pangajaran anu kagenep. Nyaeta temana lingkungan nu asri. Tapi satu acan urang diajar ngalangkungan video pembelajaran mangga dikawitan kudua supados PJJ dinten ieu lancar. Upami tos ngadua PJJ dinten ieu bade dicampur ku pangantar bahasa Indonesia oge supados hidup langkung ngartos. Mangga urang kawitan. Asri adalah singkatan tina aman, sehat, rindang, indah. Tah eta nganggo bahasa Indonesianya. Jadi asri itu singkatan dari kata aman, sehat, rindang, dan indah. Ayeuna lingkungan asri nyaeta lingkungan anu bersih, endah, sehat, tur teu aya panyakit. Tah eta lingkungan asri menurut bahasa Sunda ya. Ayeuna Pak Irwan bade masihan contona lingkungan anu aya di sabudeureun atanapi lingkungan yang ada di sekitar kita, baik itu lingkungan alam ataupun lingkungan buatan. Silahkan kalian cek, silahkan kalian lihat gambar dan penjelasan dari Pak Irwan. Anu kahiji nyaeta gunung. Pinter. Gunung contoh lingkungan alam. Anu kadua aya deui lingkungan di sabudeureun urang. Kinten-kintena atau kira-kira ieu alam atanapi buatan. Tah, aya naon? Sawah. Alam atanapi buatan? Ya, betul. Ini merupakan buatan manusia ya untuk keperluan manusia atau kebutuhan manusia. Sedangkan lingkungan alam terbuat atau dibuat oleh Tuhan atau penciptanya Tuhan. Tapi tetap juga kebutuhan manusia dan makhluk hidup. Oke, teraskeun nya contoh lingkungan di sabudeureun urang. Aya naon deui? Anu katilu nyaeta aya walungan. Walungan bahasa Indonesiana atau sungai. Oke, pintar. Lanjutkan deui. Teraskeun deui. Nu kaopat aya kebon atau kebun. Anu kalima contohna situ. Di Tasik aya nu namina Situ Gede atau biasa disebut dalam bahasa Indonesia situ itu danau ya, terbuat atau diciptakan oleh Tuhan, termasuk ke lingkungan alam. Ya, betul sekali. Nah, eta contoh-contoh lingkungan anu aya di sabudeureun urang. Teras upami tos aya contona kedah kumaha? Ayeuna salian ti contoh lingkungan-lingkungan anu aya di sabudeureun urang sadayana kedah ngajaga lingkungan anu tos aya di sabudeureun urang. Kumaha wae carana? Ieu contona. Anu kahiji urang kedah tiasa miara lingkungan ku alatan atanapi ku cara melak tatangkalan. Melak tatangkalan teh apa sih, Pak? Nah, menanam pohon ya. Jika gunung sudah banyak yang ditebang pohonnya, maka dari itu kita harus reboisasi atau menanam kembali dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Oke, lanjutkan lagi.
anu kadua tah iya ya gambar naon nya leres pisan. Anu kadua tangtos hidup geterang micen runtah. Micen runtah kedah kana tempatna, kedah dipilih kedah dipilah. Maksudna ieu runtahna runtah naon, runtah plastik atanapi runtahna kalebetna organik nya, kedah dipilih dipilah dibentenkeun tempat sampahna. Anu katilu cara miara lingkungan nyaeta kerja bakti. Kerja bakti tiasa ku meresihan solokan, tiasa ku meresan anu aya di sekolah, tiasa di kebon dibersihan sasarengan. Anu kaopatna aya piket kelas, berarti ya naon meresihan lingkungan kelas atanapi lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah sami wae lingkungan tapi diciptakeun ku manusia, jadi lebetna lingkungan buatan. Anu terakhir anu kalima contoh nu bade didugikeun ku Pak Irwan nyaeta ngarawat tatangkalan. Tiasa ku nyebor atau menyiram, tiasa memberi pupuk ya. Silahkan bebas saja, yang penting cara-cara memelihara lingkungan. Tah murangkali kelas 2 dinten ieu mung sakitu wae panginten anu tiasa didugikeun ku Pak Irwan. Anu kahiji tadi contoh-contoh lingkungan, anu kaduana cara ngarawat lingkungan. Minggon payun atau minggu depan urang sadayana patepang tina Google Meet kanggo ngabahas lingkungan nu asri. Kitu wae panginten ti Pak Irwan. Hatur nuhun, salam sehat, semangat.